pagiku cerah, secerah hatiku. Why? Naon sia? Naon? Naon kunaon? Naon? Ih, tadi ngagerokeun malah ceurik. Teu jelas ya budak leutik. Nyumbol. Aku mau banget sayang. Kita nyumbol nak. Yang terhempas. Kunaon sia? Setan. Datang-datang nayar. Sia kunaon daglog. Nyanyi bae. Terserah aing jaglog. Nyanyi aing. Teu jelas sia lumang. Pan sia ngegas kompor. Tuh kan teu jelas bae. Datang-datang kompor. Saya nu teu jelas setan. Ih, goblok. Konyol dasar leutik-leutik ieu. Jejakan kenap sampai pejeret mah anggeus kuing budak. Goblok. Ih, nyebut goblok di anjing. Aing mah males aing. Geus kieu ya. Bodo amat. Wih kunaon sia sesedian bae. Daglog. Setan sia. Pak Haji, tungguannya di dinya, sedang nape kadinya. Ya Allah sayang. Saya rindu naon sih apa segala, ngaganggu bahan. Sekarang mah Kaedanan awewe sia daglog. Serah aing. Sungut-sungut aing. Sayang. Ya ada teh budak leutik. Sial jasa aing keur nyantai nyanyi ge. Ih, dasar budak leutik. Nyanyi keur leutik itu meureunnya. Tadi mah diajar ku aing ka budak. Goblok. Halangan jalan baik. Sia. Si ke mana? Kasih ya. Si ke mana? Kasih ya. Iya, kesalin dulu ya. Orang ke mana? Kasih ya. Kasih ya. Ih, sing bener atuh. Atuh ke mana? Kasih ya. Kadi lah. Kadi itulah. Angan ka dito lah. Kadi itu baik. Koko deh. Bisa kadi itu. Dito bae lah. Mangkrong sia. kesel aing ieu, batur ngagosip yeuh. Telepon lah jajal. Hasil nelpon. Tupan, di reject. Kalau jasa, mau diganggu gitu. Telepon deh lah. Tuh, Pan. Goblok jasa kenaon cenah. Sok sibuk amat sih Nopi. Dirijekan bae aing nelpon. Jajal deh cobalah. Nelponan bae. Karena bisa diganggu meureun. Tuh, Pan. Cenah jasa ta jelema. Goblok. Ih, sok sibuk jasa. Ih, anjing.
iya, pancan datang kena dia baik sih, cina dekatin mandi dia. Semua gagal ya aing bebenangan ya. Wah. Mana sih? Bah bener nu tadi diomong ku benganya. Jadi iya ngaret, kamu jadi bebene aing meureun. Udah lama nungguin. Enggak. Ih, pan jadi marah-marah kieu. Tadi mah keur SMS lope-lope sagala. Di kemana sing jelas? Ayo nopi tuh. Sabarkan ayo. Woi. Kenalan sih nopi. Nyasia serangan doang. Si aing deket temuan ya. Timuan. Oh. Lanjut sah sia. Kata manggil Pak Haji. Pak Haji. Ulah sia. Aya emang kunaon? Lo bejaan lo. Nage sambungan. Aya peran. Oh. Lain pernah dilas sagala. Make las karbitnya mah. Bener. Ih, nya pernah potong etana. Atur yuk ketabrak kareta. Potong, untuk potong. Ini lagi segede pentol korek. Aduh, gampang biasa. Itu udah cek saha. Pernah nyola keur ieu. Pernah nyola Pernah ieu. nyola. Ternyata kieu. Bener. Pokoknya masa ulah dae ka Pak Haji. Ih, rugi jasa sia. Mal anakan. Ih, nyan mah geus dikabiri sia. Ih, ulah daek. Geus ulah daek, pokoknya saya bakalan menderita. Hala. Ih, terus aing kudu kumaha ieu? Geus ulah ketemuan. Ulah daek sia nya mah. Seng kemana? Mending ka mana ke sia? Kabur. Kepiran busia. Nyan mah karak datang sok laju ngagologot ka awewe. Bener. Beuh, bohak sia banget sia daek. Lamun ketemu geus sia. Jari ji. Weh, ditukeun. Bener eng mah. Jiduhan irungna habak. Ih, ngeri amat sih. Geus mangkana mending ka mana ke sia? Kabur. Pokoknya ulah sampai ke panggihnyana. Geus kira ka ditu. Lu. Kajen urang bae nu lempangnya dekat temuan pan di dieu. Ih, tadi cenah ulah ketemuan. Iya, atuh kajen nya mah geus di setting ieu ke urang. Oh, geus dijojore ke dieu. Heeh. Oh. Heuh, nap sian teh ketemuan mah kajen. Aing dik lempang. Kanya, kali itu deui aing. Urusan lebih jasa ya. Padat. Geus didinya sia. Kenapa Pak Haji sampai dia bayang geus ulah deket nopi deui nya. Entah apa salahku. Embung, nopi geus embung. Ya. Coba jelaskan. Ya, tuh geus embung kumaha? Tembak, setan tembak. Itu jasa. Ya aku maaf. Soalnya aku Embung lah nyesel kumaha heula. embung. Terus aku harus gimana meyakinkan kamu? Pokoknya mah geus embung, nopi mah geus embung ka Pak Haji, jariji. Jariji, Embung. aku sudah bela-belain ninggalkan sesuhan 5 bak. Bodoh amat, embung nopi mah geus embung. Kejakan embung. Lantas catatan tadi apa? Geus teh cetan doang, geus embung ayeuna mah. Segala kamu suruh nyium bol kamu. Ini apa? Maksudnya apa? Embung geus jariji. Aduh, menjadi bodoh aing. Aku sakit kalau kamu begituin. Bodoh amat. Nah, nopi di sana. Jarang jadi bocah kata mah. No, Bung. Nopi. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Wah, serius. Wah, terberes. Woi, Gila, ya. Woi, udah lukat siap, takal jauh. Bangsat. Hoi, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ulah pota loncengnya dihidupkan.